Coba aing manyang mes capek jeung dia he. Atuh geus tinggalkeun aing kuari, tinggalkeun. Aing mau bangun tadi ya. Endung aing mah, geus tinggalkeun aing. Pakai. Beneran teh. Aing tuh sok perhatian. Teh, nanaonan ieu nanaonan? Naon sih sepeda amat? Ulah istighfar. Istighfar geus ulah. Cicing bae kumaha diri nyamun kumaha ikut campur ka maneh ngajlot. Maaf teh. Maaf. Nah, tadi makinan sampai ngalakukan gitu. Atuh lingkungan gitu. Terus nyerian hate. Masya Allah, atuh kabina-bina ulah sampai nyeri gara-gara soal bogo sampai gitu. Atuh kumaha bukan bogo. Kumaha mau ngerti ya masalah hate mah. Atuh sih, kadinya nama. Tapi kan kumanya kami teh karunya gitu. Kok gara-gara soal bobogohan sampai ngalakukan gitu. Ya enggak, ulah sampai ngalakukan seperti tadi. Ya. Nuhun kalinya. Ai kita mah orang babaturan. Mun teh Ulah nyebut teh aranna saha Bulan. mun teh Bulan wae. mun ulan. Alhamdulillah, bukan beresnya ya. Nuhun yang. Tapi ada mau lapar ya? Oh, kan Pak gitu. Bro, yang babalatak amat ieu. Ieu yang mana ke sore kayak pengunjung. Kemana tukang sapu? Woi, tukang sapu. Woi, tukang sapu. Ambil babalatak amat kan tukang sapu. Ieu yang kumaha sih kalau dengan kemana? Di mana sih ya? Dulu pagan babalatak ieu. Di mana bae ya? Maaf bos, tadi keluar heula aya urusan. Urusan jangan bereskan tuh. Asap bos. Yang kamu mah sesur amat kan aku kakak tuh. Terus teuing yang cekei pagan babalatak ieu. Itu yang karunya batur. Terus teuing jadi gaji ongkos yang. Yang tadi cenah makan. Oh, hai siap berangkat.
Mana? Ay, ngomong gitu. Ini kan di buku panas. Mantan dia aja siau. Jadi mau panas ini mengenang ayah AC, air kipas. Atau putih rasa kamu aku mana ya? Ya, ulah lah. Kami mah tuh tukang sapu kepantes yang kumana. Ulah yang kami mah tukang sapu atau kumaha ke karep kena kumana isi lah. Yang tukang sapu mah. Ya itu teh pokadu bagus. Atuh kumaha aja. Kumaha ke isin, kami mah tukang sapu Oh. Iya HP ya jeung kumana? Ngabarang. Aja naon. Oke, ngabarang di situ mah Bang. Ya, kumaha ya. Makanya kita bisa deh. Atau kayak dia aja. Mau cari kanan. Oh. Kurang itu namanya. Ayo, kan bang, makan ngopi lah orang ini. Rumah kami mah ja sebenarnya mah ndung bobogohan ja temerek rumah. Dak, atuh lain nih, kemana tukang sapu? Nah, itu bobogohan tuh. Itu nari tukang ngaco. Oh, bobogohan betul tukang sapu. Coba di balang balang. Mana dak? Oh, balang pas tarang nak. Hei. Ya itu pengennya membarang. Mana baliknya? Enan ya enan, senggal saha. Ayenan di dalam taruntang aya apa? Lain kami pas kunjung ka dieu loba runtah kieu. Lain jeung teu bersih gaweana jadi bedakeun ka bos kieu. Kumaha kitu gawena? Jadi dilaporkeun kurang ka bosnya. Geus bedakeun ka. Jangan orang bejakeun teh. Aku kami bersihan ieu. Aing mah teu nyaman ieu aturan pas kunjung ka dieu loba runtah kieu. Wayan ulah. Pagawean ngan bobogohan bae. Bedakeun ka Tukang bos. sapu. Ulahnya. Lalu bejak. Bedakeun lah. Ndak bae bejakeun. Wayan nya ulah bejakeun. Ndak aya bejakeun ndak aya. Atuh kumaha gawena bejakeun. Ulah ih. Ya nah Alhamdulillah kenyang. Ayang udah kenyang belum? Udah yang. Yang ngomong tangan orang geus bersih kan ya? Oh, sekarang tengholan. Tadi pan kita sugan geus bersih paling mah. Udah ayo. Bosna. Ilain bosna. Kayak enak. Iya, tuh tadi kami boga rencana nak nongkrong. Pas kami rek nongkrong loba runtah. Tapi tadi ieu mungkin kita bersihan ya. Heeh. Kira aku kuris kotor di bae. Ayo sebagai na bosna apa naon? Sebagai bosna. Atuh coba ai bosna mah di ieu di Oh, coba dititah atuh nu endah gitu gawena. Karyawan kami kunan gitu. Bos lagi bobogohan bae dong kieu. Karyawan lagi atuh meureun sarua. Atuh kan bos mah bebas. Ayo bisa percaya sama kawan ka ditu. Dengan bobogohan karyawan. Nu bener, tong bae ka ditu. Asal kita percaya mah. Tuh bos. Dulu tuh anak buah tuh. Bobogohan kayak kawin aja. Oh, jadi kieu si udah jadi murid urang. Beres kita karyawan. Kemudian sidat bae bos. Meneng sidat ka mah. Kieu bae dia kalapuan liburin aing ieu. Kita bebersih malah bobogohan dia. Tadi dia tadi kan siapa yang tak bebersih malah bobogohan. Pagawean pabalakan malah bobogohan bae dia. Ibe dia liburin aing. Pecat bos. Itu bos, tak bebersih malah bobogohan dia. Tadi kalau lo pendek ya. Ngomong bisa
Coba untuk bos beneran. Pecat Bos. bos, laporan pecat, kali. bos. Pecat. Untuk bos atau ini dibersihan lo kami. Kira dibersihan kemarin jam sabaraha jam 10 iya. Gua dibersihan bos. Abi udah bersih bos, mau bersih. Geus ya mau begitu dipecat wae. Itu bos udah dipecat turun. Dipecat wae. Usir bos, usir. Kira-kira mau begitu.